mendak mahasiswa di Bandung dari Bandung mempertanyakan ke dosen, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Oh, hese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung ku mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Jangan nanya, kayaknya saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu sakitu. Ngumpulkeun batu, jang naon jang meupeuhan sia. Ini sia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekan. Pan. Malaikat Jibril teh ku ari ku bom. Batu geus loba jasa tuh. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge. Saya teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae ku ari teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB, termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih, kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna, jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul, ka edeung deui ujala batu sing gelembung. Ti heula kanu nanya ka aing sia. Ampun jaket. Balik sieun nya. Aing mal nanya-nanya deui ka nyana jaket. Teu aya aing. Aduh, serem jasa teh kiai sakena. Ieu awa amina ahlul qura, masyaallah. Tuh mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan. Itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Meyakinkan kiai kos kitu. Geus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung ya nage. Aduh aing, sakieu teh. Datang deui itu mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakieu. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lah, moal nanya deui geus aing mah. Ieu dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura. Dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun.
awamin ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia ka ditu diperdalam ku nya ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh, mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicieun mun di urang ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa dipicieun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh Master geus eueuh eta ge Mupasir tanya kaki Mupasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat ge lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus bunga mana kuari geus tobat nya mah dipenta ge dipenta kuari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehana sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem. Sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana, ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyokos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Ye, hirup kana tuh, emang kumaha? Embungeun nya mah. Embung, tidak mau saya. Eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran. Sebab naon? Ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris, di Amerika. Loba nu datang. Tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI, Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus sia nama. Ku hari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana indah jasa hirup tah nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena ninggalkeun dunia perpolitikan perekonomian perbudayaan ku hari menuju ilahi Allah subhanahu wa ta'ala.